Punten ayang hayang pipis. Aduh. Punten ayang hayang pipis. Sedion, mana mananya? Baik bereyan kita lah. Kan seneng ngambek, resep ngambekna aing mah lah. Nah, kan ku aing kita ah. Kemana motor? Wah, ini pasti ada yang iseng ya. Macam-macam sama saya, sama bos besar ya. Kemana itu orang yang iseng sama saya itu? Aku hajar kau. Oh, kemana ini bukan aja? Aduh, coba dintio euy. Mun motorna di Indonesia ah. Nyakeun bae ah. Si ayeuna mah onam ah, diamankeun ah. Tuh. Loh, motor kemana sih dia? Aduh, aing motornya marah heureuy ka aing ketempuhan ieu cenah ya. Saha deui nyokotnya? Aduh, aing ge bisa urusan ke polisi ya mau urusannya aing. Mana ya? Saha deui nu iseng nyokot deui lah aing mah. Aing kumaha itu aingnya? Aing keheureuyan deui nama aing ngurus si Dion tapi geus kieu mah aing bisa urusan jeung polisi ya. Aduh, kumaha aing teh. Bingung ya aing. Bener-bener anu mangok gitu ya motor ya. Aduh. Lieu aing nyangan motor. Ditinggalkeun ngompol sakeuleuh enggak? Eueuh motor teh ka mana nya? Aduh, naon di? Kus. Bingung gitu kan kunaon kan? Lieur kus euy. Lieur kunaon aing. Tadi ditinggalkeun ngompol sakeuleuh motor da eueuh. Oh, nya motor mah. Aing geus pusing ya. Nya motor can lunas. Coba eueuh. Tadi ditinggalkeun ngompol sakeuleuh. Aduh. Aing sok bingung-bingung gitu. Oh, nah apalah motor mah aya lah pokoknya janji aya we. Oh iya sok. Penting mah aing komisi. Oh gampang komisi mah tuh. Aya komisi naon? Udud biasa ya mah. Gampang udud mah. Gampang di mana tuh? Aya hayu lah jeung urang teh anger hayu. Hayu lah. Pokona mah. Mana tuh? Ayo tenang aya lah motorna pokona mah aya we. Ayo. Hah? Mana motornya? Geus aing taruh dulu di dieu dulu. Wah, aing bohong kamu mah. Bener aingnya di dieu di tadi mana tuh? Wah, ulah-ulah anu maok ya. Aing kapal naon. Pokoknya mah kudu aya we lamun eueuh. Aing kumaha deui? Aduh, Sia akan dibuih ku aing. aing tadi mau heureuy ka maneh teh euy. Teu apa. Aing kumaha ya aing ketempuhan motor kudu aya. Heeh. Aduh, aing wae kumaha tuh aing teangan ka mana ieu tuh? Teangan wayah na Ayo kudu aya. ayo. Aing tuh. Dasar rezeki nomplok. Gerhara rasa teh aing nyangan duit. Ayeuna aing mah motor. Hah, sia ku aing dijual kasih darus asana masih kana da kana rongsok. Hah, sia. Si anu bogana. Aing tuh di ampura aing tadi da pagi pokona maneh mah di aing mah marek heureuy ka maneh teh aing kecelakaan dia. Aing teh ti marana euy mun lanjut kieu teh. Aduh, boro-boro layut kecelakaan wing teh. Tadi teh heureuy aing nyebutkeun motor si Dion. Terus aing ka mana motorna? Motorna di teangan teh. Aduh, kumaha aingnya. Ketempuh gitu mah. aingnya. Jadi bisa ketempuh. Bisa kasepui. Pokona mah sia mah dibuih we da motor Aduh, kudu aya. aing hampura ya jadi lain jadinya bisa teh. Ya memang gitu aturanna namanya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kamu harus berbuat tanggung jawab berani. Kumaha aing teh ya, aduh, bingung Kali aing kieu ngomong napa beulit ya mah. Aduh, terus ayeuna rek kumaha ayeuna? Saya mah tidak tahu, pokoknya mah motor harus ada. Kumaha dinta, aduh aing bingung ya orang ya euy. Bukan apa kemana ada motor. Ya lain mah ulah waka ka polisi lah.
Jangan heula we. Iya. Gampang. Oke, Kita polisi mah aya mah kemana-mana di tempatnya di ditu. Pokoknya mah kamu harus bantu. Dibantu ku masyarakat di dieu lah dibantu anak beureun tanya mah kitunya. Da ayeuna mah urang arusaha we teh angan heula Gitu. Ayo jangan euy. nya sok maneh ka ditu urang ka dieu neangan teh. Urang mah budak ieu anger. Sok ka ditunya. Ye mah rek ka dieu we neangan teh. Banyak bro. Itu teh. Padahal aing tadi simpari we ya. Rongsokan meuli hese. Aduh, mulung kok mau dibeli oge geus hese anggot mulung. Hadah. Sup di teu saya ayeuna asa beku-beku teh. Aduh. Kana nono teh sial jeung sia. Hah, aing gimana aya buat pemilikan di ayeuna ya. Aing geus nyudan leungeun mah teh euy. Duka nyudud teh bakal menang milik, duka boka cilaka ieu teh aing teh sieun ieu teh. Kumaha ya mudah-mudahan cuma menang milik, wah cilaka jeung jara rauh lah. Aduh, aya. Coba aing teh satora deukeut. Baganti iseun kieu. Aing kumaha ya. Aduh. Motor teh. Tadi saya ditaruh di sini. Kemana? Motor mana bisa baju sorangan? Iya mah aya nu tina beres ya. Siapa? Wah, saya. Waduh, abah gaya euy. Ros. Aduh, Ros. hebat ini motor gaya ini mah euy. Aduh, Baik. Ros. Saya punya motor. Saya mau jual. Berapa saja kamu maunya? oh begitu. Aduh, sangat betul. Ini motor saya. Waduh. Bagus berapa ini? Ya terserah kamu lah. Iya, Soalnya saya butuh duit dengan serentak seorang. Iya, berapa? Ya terserah kamu aja. Waduh. Berapa saja belinya? Nah, saya punya segini no. Biar. Oh. Buat saya aja. Oh, aduh, dia ribut deh. Makasih ya. Ya, terima kasih. Ayo mikir rezeki nong teh tadi ke kanjudan teh. Aduh, langsung ya pakai ijabah. Aing motor kieu halus kieu rupana ge. Dibet ieu calangker kene. Abasnya itu kebebiakan ke biak dijualan. Aduh. Bagus. Lumayan buat beli gehu. Tadi nama iseng motor tapi jadi eueuh. Aduh. Cilaka ya mah. Kamana ngaleosna motor? Berarti aya nu mawa deui. Aduh. Kudu berjuang ya mah ya. Mau anyar. Cung cangkilung manuk cingteng cinatan. Pos ka kolong bapa satar bulat. Cing cangkeli manuk cingteng bulan neng. Pos ka kolong bapa satar bulan neng. Aing boga ieu pat ka pasar, maku sim ke ojek ke boga sorangan seot deon. Prot. Itu li motor teh. Ini motor uing itu teh. Itu aya naon cing hareupeun we. Ini terus eta teh motor saharus. Oh, itu teh motor saya. Oh, yang saya. Iya. Oh, yang saya cenah. Oh, itu motor uing. Nah, saya teh menang meuli. Ditinggalkeun kisah kedeung motor eueuh. Ngaku atuh. Da ulah mah, da menang meuli. Ngaku. Ngaku. Takut. Aing mah beli di motor menang kieu nih gini kata menang maling berjual ke aing. Aing jadi penada sadarian. Aing teh menang meuli aing teh ngaluarkeun duit. Nah aing teh disiksa ku batur. Kadang beli teh satan teh jangkung-jangkung teh garan teh si gobras. Si Abas main motor aing lu disiksa si Abas menang duitna kabur. Aing ieu duit menang nganyuk. Aduh, kusiat si paling Abas. Aing juga disiksa antu nyeri-nyeri. Nyeri. Ayo.